tapi akhirnya dilodok meri. Tapi patut disyukuri karena hidup bisa mendiri, rukun suami istri, jauh dari penyakit amuba, bisalar dan disentri, stroke jantung dan biri-biri. Baiklah, saya akan mencoba menyanyikan sebuah lagu yang ujung nyari. Namun sebelumnya mohon maaf atas kesalahan yang tidak disadari. Maklum manusia tidak luput dari kelemahan dan lupa diri. Maka dari itu I'm sorry. Dalam rangka memperingati HUT RI, mudah-mudahan melagri dan negeri cing jadi walagri pulih dari secara bihari-bihari. Tolo panu sanatri, tolo panu benih-benih sepi paling tau wong rampok jeung Bustari. Mudah-mudahan iya festival Dharma Raja jadi legendaris lestari. Tepuk tangannya mana dong? Kita panggil saja, solmet saja. Siapa gerangan tiadarin adalah Ino Wisi Juri Giliwuri. Cek dan operator nang sare meren paling juri kayak mana siluman cek abang operator mau dimatiin aja udah ya tepuk tangannya mana dong buat operator kita di sana yang sudah mulai ngantuk ya. Alhamdulillah mengadang Ayah sieun gua ada bulan kurang dia hoyong terang nya minum jangkung gede kieu SD ieu muridna di Dharma Narja 1 muridna Patatang nya ieu mah muridna Ibu En minum bener naon orang mana orang Inggris Lila di Inggris lila naon dagang cilok di Inggris datang silok nah naon sekolah di Inggris mah nonge sekolah dah sekolah di mana di UPI mana UPI Cilembu Ui eta mah alah salah seutik bener sih sekolah bener apal kana sastra bahasa Sunda apa wawangsalan boleh rarakitan oke kata panganter boleh Purwakanti siap hayam leuweung kasintu palong gede situ kopi haji ketu nu dikodak-kodak mutu rokok gede surutu bari batang hayang nyatu sakitu geksor bager kata panitia panganter boleh berempat lumpat ranek eureun gek diuk am dahar dut hitut peletak bau bau tarekel nae geblung labu Sewas. ini kecewer kiih bahasa Sunda seueur anu mirip jeung kecap-kecap bahasa deung Heeh. contohna bahasa Jerman mobil mogok habenakeun bahasa Jerman mobil mogok habenakeun haben heeh ngajedok wae bahasa Indiana koret merek hese bahasa Arab tanyakan panjang lama tak mudun bahasa Cina do mangencar cincang cang bahasa Cina hayang nginung hanaang bahasa Cina sarekan colah oke cang bahasa Cina awewerona ku akang di kumaha dirangsang nah make daek dahayang mana si perkosa apa tayu merean mana kula hebatnya orang dia heeh nah itu kadangnya tadi cina meni tebikeun hebat wah pieu ka inang turun dina mobil aduh itu si inang 3 tahun tepangi meni geulis cenah datang itu dia waduh itu adang meni angel siga Sumanto ka urang heeh sakio kasepna waduh ibu bapak percaya mengadang kasih percaya teh cocok tengah dukung naon sih teh ibu dina hate nurani ibu nah naon adang kasep teu dina hate suci adang kasep teu paduli da urang mah tadina digelukeunana lain di bidan kunaon kahitutkeun da cek mah oge cenah korban operasi plastik urang mah naon ieu batur di operasi plastik mah lulus batur mah heeh urang mah henteu di operasi plastik na ku emer butut itu nah ai mana efek suduru di hau kunaon kadeang le ai mana kula sok urang hiburan sok ada ngalah nang mah izin ke bapak di payun lain urang tadi make jeung aya bahasa Jepang aya urang Jepang di demen pikeun ka pinter heeh tadi ieu cenah pinterna teh pikeun ka mani arigato gozaimasu padahal abdi fungsi ka Jepang sering payojon anu bener ai mana sih laguna diganti ku urang Derta kadu isda erhon arpe netra Alexonisti oma sinah hurcewai cenaya naon artina
lagu orang burung kakak tua mencok di jendela. Nenek sudah tua bunga masih muda. Waduh, adang boga burung. Hah? Boga Mana? Mana burung adang? Mana itu sih bapak-bapak sih? tidak dapat dimengerti dengan baik. Adang kudu jelas emang adang. Boga burung Mana? Mana sana itu? Anu mana kada jelas bae. kudu dia berekeun jeung kilo entok na mah. Ayo kitu lain kilo entok mah ada. Kobra keur ngileung-leung. Paingan teh megar-megar da kaeulekeun wae malam Jumaah kondenan. Lain bener eta Mang Adang bisa bahasa. Lamun nganuhunkeun bahasa Sunda. Naon bahasa Sunda? Heeh. Mang rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan. Heeh. Ku bahasa Indonesia Kumaha? memperbanyak terima kasih. Waduh. Ku bahasa Jepang tadi Naon? arigatou gozaimasu. Heeh. Ku bahasa Inggris thank you. Waduh. Ku bahasa Belanda thank you we meneh. Nah, ayeuna bahasa entog. Os-osan modal. Ino Kula iya ngalagu mah hebat di dia oge. kumaha cing? Tong boro jeung ngalagu coba aya dina lagu-lagu bahasa Sunda. Pupu? Adang bisa cenah jagona pupu mah adang bener. Cing keblok-keblok mah adang biasa pupu keblok-keblok. Bisa. Contohna balak-bak. Cing sok. Deden lewehe serepeh ngelek ketek rek ngegel. Tuluy. Neneng getek eleh deet gedeng ngenge rek merek. Seserenge deden rekel gek nyeng celek rek nenen. Reng senenen dedet teler gele teh rek hees. Tuluy. Neneng jengke seselet cepes beberes. Deden kerek neneng jengke serepet nempel wese rek wewes. Bener adang bisa murwakanti cing ayeuna murwakanti tina ahungkul. Asmarandana cing. Asmarandana? Heeh, cing kebrok deui mah adang kebrokan cing. Asmarandana Pak. Sok. Mangkarta angkat ka pasar mawa hayam kana carangka. Ah. Garwana palai calana hayang nyaba ka Jakarta maksudna nganjang ka anak. Nah, Lantaran hargana mahal kapaksa mawa martabak. bener. Waduh, eta tong ka sombong, sateh masih kena aya. Cing diparingi hoyong tinunan deui, Kak. Sia. Tina Usmurun dulu atuh tamang. kemarin da geus edek mancok ka subuh, Bahasa Baduy tamang. Bahasa Baduy, aya di ditu punten teh. Mun Heh, bahasa Baduy. bahasa Baduy, aya di ditu manuk teh naon dah? Kuntul. Kuntul. Ari di Sunda. Naon saya jempe? Kantang. Aya di Jakarta dah. Nya diganti ku Naon? Kente. Ayeuna di Jawa. Diganti ku o. Naon? Blekok. Tah, Mana lawasan itu kemana? tina. Tina o. Heeh. Subuh-subuh tuturubun burung busuk ngulung tutut. Olo. Puguhna tunuh lulung ngulung tutut kudu kuy. Heeh. Suluh kukupluk buludru. Nya. Ngurus tunyung puguh dudu kuy hurung. Bener kok. Atah sombong saya